Nyen kueh aug ukuran beas saliter. Nah, jadi cari tanahnya barudak, iya aing pernah nyen aug FYP sampai tuh hampir 1 juta. Sedangkan iya aing pas nyen konten eta nyen aug ukuran 5 liter atau sabarahannya pokoknya mah loba. Jadi otomatis loba anu bertanya ke aing kumaha carana amun nyen ngen saliter doang. Oke, jadi dia ku aing rek dijawabnya barudak tadi teh aing geus ngagiling ketan tah saliter doang heudak digiling ulah poho digilingnya jadikeun tipung. Tadi dia ku aing tipungna dicampurkan jeung kalapa. Ukuran kalapana aing makena 10 barudaknya tuh ketana ku aing kabeh ieu saliter. Tah di dia tidak lupa ku aing make gula dak gulana ngeun saparapat. Menurut aing mah saparapat ge geus amis tapi tergantungnya barudak selera kan beda-beda bisi kurang amis mah boleh ditambah deui si gulana. Tah tipung kalapa jeung gulana geus diadukeun nya barudak di dia aing nek make 2 warna soalna tah makana ku aing dipisahkeun lain 2 warna tapi ngeun sawarna nu hiji mah warnana putih bae tuh tidak lupa diaduk-aduk dak pake warna. Lanjutnya barudak di dia tinggal nyepanan atuh biasa aing nyepana mah dak terserah dari ya aing mah ye kana panci nya barudak lain panci sih jadi panci kukus dak panci kukus. Tah di dia warna oranye di handapna warna putih di luhurna atuh dak supaya rada cantik kunaon atuh sabenerna mah terserahnya rek di warnaan apa henteu ge bebas. Singkat cerita setelah 30 menit si augna geus asak. Oke, mari kita coba marki cob barudak enak tah henteu ieu si aug tuh alhamdulillah daknya anti gagal. Teh cenah kami masuk amun nyeun murulug atau emang aug mah biasa dak murulugnya tapi telok terlalu teuing sih tah ieu masak ieu mah atuh berhasil barudak tah tidak lupa ngelewog-lewog dak ngajajalna ge nyobaan ge.